Si Imron aing menang ngalektor geus tepi ka bala deui. Pangbibitan 2 gugula deui kuat tepi karek bareukah udah ngalaan. Aduh, buah-buah pundungnyaan ka aing kuang teu dibere THR lebaran. Aduh aing. Padahal lumayan. Kuat eueuh pisan ayeuna teh paneangan nu kulit teh selain manehna mah geuningan. Aduh. Aduh nih serasugan Imron kamana si Imron aing anu digawe zaman ayeuna mah hararese gini ngaran ngaranna hari rup tani tapi arembung digawe di tani. Aduh tibang sia doang geuning Imron anu daek digawe di aing teh bari jeung heueuh pi omongan wae ge eueuh selain sia mah aduh bingung aing geus kieu teh dah. Gilo ku aing kudu dijual ona mah di kitu sawah. Kudu digawe. Beureum mana aing Siga si Haji goler-golerna eta. Haji. Oh, Ye. iya. Anan pabeureman wae Haji teh. Atuh ka mana wae? Tinggal lain. Sarua sama-sama ya. Sia Rek neangan si Sarkim. si Sarkim. Pugu aing bingung dengan si Imron. Biasana mah manehna ieu ye karongko di saung lamun geus tangari kieu teh. Oh, jadi gua kasih si Imron nya. Pugu si Imron teh geus babaraha poe geus aya saminggu teuing 2 minggu. Eueuh ka sawah. Oh, kunaon gitu. Sigana mah pundung meureunan teu dibere THR ku aing. Oh, kita emang kunaon teh dibere THR si Imron. Eueuh aing teh boro-boro jangan mea THR. Pira gagal. Eueuh. Eta lega keneh sawah. Atuh piraku aing teh kudu ngajual sawah di bang mere THR. Deh, aing. Aduh. Eta rek neangan si Sarkim rek naon? Eta wing pan boga urusan. Teh mah neangan tanah. Wing rek nanyakeun si Sarkim mah pancok nyaho teh di dieu mah. Oh sia di biong we namanya heuh nya. Poho aing. Sih ya lumayan lah Ji. Waktu di biong mah sakali meleduk buset kahulu-hulu atuh. Nya kahulu-hulu kata asa bejan. Ini si Seri Ji. Nya menang jadi seri atuh ngaranna untung kahulu-hulu mah meureun duit kabeh eta. Nya lamun duit kabeh mah pugus campur aduk. Campur aduk apa campur waduk? Aduh, Nya hampir Ji. Ai kitu nanti mah. Nyai campur waduk kok berarti bau asupna. Pugus tibang ke bagian bauna doang, nu kieu teh urusan nu kieu teh nyawa sorangan ban. Dan jelema teh teu lempeng kabeh iya itu bang urusan kos kieu teh. Itu sugan aing mah di biong mah pan ngadenge-denge batur kuat sing jilegur. Dah, kuat langsung kabaru di mobil. Sing jilegur teh mana bandana ge beak Ji. Kamari aing ngadenge itu belah ditu biong ngajelegur. Di tempat teh ku aing gimana kauruan. Asia mah kaing teh ngece wae Ji. Aing jadi hasem ya yang udud dia. Aing Rokok sih halus tah. ye atuh. Oh sih ai rada usaha rada maju mah. Sigana rada mirasa poho rokok aing di meja teu kabawa dieu mah. Ngasana tuh dah sabatang we. Dah. Tah, Ngasaan udud gos kitu atuh situ Ji. heuh siga rada pelem ya rokok aing di mah pohoan tinggalin euy. Buset. Iku mah sia cangkang naon eusina naon. Yang geus isep ya tuh Ji saya nya sorangan sia mah. Aing tikor aing sok ateu. Dah, biasanya gilain daun kaung wae gitu. Nah, heuh sih kadang-kadang naonnya ya keur eueuh mah. Oh iya Rokok aing bisa batangnya. Tinggal 2 batang sih di sebuah deh. Aing mah. Ketot.
buset teas dikenyotna. Daripada mah lah kenyotnya lah. Kenyot weh. Aduh aing jadi pok desi Sarkim ya. Kemana atuh? Kumaha orangnya budak si Imron si Sarkim orang butuh padahal mah. Kamari ge kaing giliran butuh ayeuna kamari ge sarua si Sarkim ge ngenta THR bukunya serangan aing keur mararacet. Teu dibere deui nya. Henteu. Parundung mun kitu mah. Aing bingung di sawah yeuh nu ngagarap euy. Pangbibitan dua gugula deui ge kalah geus bareukah da teu dialaan da urut digawe. Ulah bingung urusan tanah mah ku uing diuruskeun. Sia daek digawe. Diukur ku uing. Waduh, dijual maksudna. Buset, aing keraan anu ngajual atuh tanah dah. Nyaho aing kayak kitu mah tah. Kecapeun ieu. Mana geus urang digawe mah pusing oge. Aing geus teu kaduga. Geus aya mah jual weh. Uing aya tuh meuli, nu meuli mahal. Mahal. Bara duit. Iya haji rek jual baraha coba haji ya. Nya lamun eta mah gope sameter. Gope sameter. Leutik gope sameter mah ka dieu kan surat-suratna. Wah, aing dibohongan deui Duh, moal. Ya si sia ji atuh ka aing wau geus lila jeung sia. Apa kau yang jual oge nya? Soalna zaman ayeuna mah selain si Imron nu digawe kuat arembungeun aing bingung. Tak kitu kadinya bacana. Aing ayeuna aya bara hektar ya. Kira-kira kabeuli naon tah? Atau ayeuna mah deh ji, zaman ayeuna mah tibang hayang mobil mah ya 5 kotak ya tak beres. Nu balong nu menang 2 tuh balong lebak teh anu sia lain eta. Yang hampir kabeh ka dieu mah nu aing itu beda doang tuh tonggo tuh nu batur. Lah geus we jualan deuh. Ku aing ki diuruskeunna. Heuh ki aing ngomongna ka mana budak ah. Heeh. Sugan diberekeun aing bingung euy nu digawe dah. Ini tibang tanah atulah. Ai majer kamari cenah. Eta nu urang kota anu meuli tanah geus meunang eta. Ipu ku aing teh pusing. Atuh tanah cenah hayang meuli tanah gede henteu tibang 500 meter. Cenah hayang di nempo tanahna heula isukan tere ka dieu jelema aing kita mawa ka ditu ka kota atuh kumaha mawana atuh. Atuh geus panggul jeung tanahna bawa ke mobil itu. Beda aing teh alahmanan truk meureun. Heueuh nya mun rupa-rupa jelema nya. Rupa-rupa. Heuh pan padahal eta teh jagat pangeran nya. Heuh. Heuh rek dialaan wae tanah dipanggul kudu ka ditu. Dengdek bumi atuh meureun. Oh, saya nelpon. Wah, iya pisan ya. Loh. Aduh, Bos. Aya taneuh mah. Lega. Hayang sakumaha. Piusahaeun ieu mah tuh. Lega, rek dilebak ke, rek ditonggoh ke, rek digigir, rek di arep tukang aya pokokna mah. Murah deh. Bisa. Di mana ayeuna, Bos? Oke guys, orang kadinya lah. Ya. Oke. Siap. Yo. Eta lega-lega tanu saha? Sing jual wae. Oh. Tadi Haji ngomong dijual cenah Bukan gelo aing karek ngomong ujug tawar kitu wae sih. Oke, pokoknya mah beres. Ke orang ngomong gede lah. Ayeuna orang rek ka bos lah ya. Ya. Heeh atuh. Orang ngomong Aing ngomong lah ka mana budak. Orang sekalian si Sarkim juga aya di dinya tadi tonggo. Sekalian mun si Imron bejakeun di tiangan haji gitu. Heeh. Iya. Katanya ngade orang ya. Nuhun ya udah ya. Heeh. Sugan burung aing atuh teh. Aing can bebeja can naon ka mana budak hayang dicakar nanjak. Ujug ditawarkeun ka bosna we. Biung udud nahan eusina. Ampun teuingan aing. Aing ngomong lah ka mana budak ya. Sugan diberekeun pusing aing nu digawe ya.